korupsi, nepotisme, kolusi, duit rakyat dileg-leg diasupkeun kana rekening pribadi. Jadi rekening genut. Jadi lain manusia wae anu genut ayeuna mah rekening oge ngileug genut. Kiring genut rekening oge. Loba nu kitu di urang. Lain hiji lain dua. Anu tungtungna dina 10 jelema bener katambahan hiji anu goreng eta teh anu 10 kabakal kabawa coreng. Kaciwit daging kabawa tulang. Angeun sapariu karagragan tai cakcak. Leuheung tai cakcak kumaha lamun tai kebo. Tuh. Ya. Kasus anu nyata. Dina mangsa kamari keur kaayaan Covid. Penyakit nu teu bisa leungit, wabah anu teu bisa ilang anu disebut sasalat corona. Anu ngabalukarkeun loba na hamba hayat kudu cicing di imah anu tungtungna teh tina pagawean dipecat dina rumah tangga loba anu meningkatkan tingkat perceraian. Nah sabab anjuran ti puseur dayeuh nyaeta kudu cicing di imah. Memang aya bantuan ti puseur dayeuh ngaliwatan sembako, bantuan sosial jeung sajabana ngan hanyakal ais pangampi dihanapna kadang-kadang nepikeunana teh nyaeta kanu dulurna we jeung kabarayana gegedena kumanehna dihakat. Loba dibikeun ka besti-besti. Saha nu katempuhan? Saha Bapak RT? RW. Waduh, laras. Tangan arti di dia kudu aya controlling kahanapna, kasaimbangan, balan, tah di dia sok kamaraneh kabeh, urang salaku ais pangampi, salaku legislator di negara kudu nyontok pamimpin teh nyaeta ka Bapak RT. Nah, kudu nyontok ka Bapak RT. Nah, Gusti sok tempo kumaneh. Lamun warga anu pasya datangna ka saha? Ka RT. Lamun aya awewe budak awewe heuk teh reuneuh datangna ka RT. Hayang kawin datangna ka RT. Pasya pangisalingkuh datangna ka RT. Aya leasing datang ka imah datangna ka RT. Aya nu nagih Bang Emok datangna ka RT. Meureun RT na we unyang minjem ka Bang Emok lain. Nya. Maot tangtuna lapor ka RT. Tuh geuning si horeng RT mah leuwih gede jasana batan urang sabab manehna anu nepi langsung kana leungeun-leungeun masyarakat. Urang kudu era bari jeung lamun muda kana gaji mah sataun 2 kali bari jeung leutik tapi dina yasana anu sakitu loba jiga urang-urang anu cicing dina kursi ngajedog dina kursi bari gaji gede tapi eueuh kontribusi keur nagara jeung bangsa. Urang-urang mah dibere mobil, dibere fasilitas pikeun kaitu ka dieu, malah irit oge diheong-heong. Coba RT. Motor oge ngiridi. Motor oge eueuh panan sabelah RT. Nya. Kadang-kadang spion oge eueuh sabelah. Dau. Tuh cing era kadinya. Bener. Timbalan. Numatak di dia sok di ayeuna gedurkeun kasumangatan dina digawe sing era keur mangsa karuhun anu parantos ngantun dina mangsa ngarebut kamerdekaan paeh poso ngocorkeun getihna pikeun maseuhan Ibu Pertiwi anu tungtungna jelegur merdeka.
anak incuna anu bakal ngarasakeun kangeunahanana. Ayeuna mangsana geus merdeka, naon atuh kontribusi keur negara jeung ka bangsa? Daerah mun kadinya mah nempona. Dau laras. Nu matak di dieu sok gedurkeun deui sing era karuhun-karuhun anu parantos ngantun anu geus ngajieun karya anu hade. Sabab ceklot baheula cenah, yang sok jieun karya anu alus cing cirining maneh pernah hirup di alam dunya. Naon atuh arti nama tanpa karya? Nya. Deuh. Sok sacarana rek profesi naon-naonna oge nu penting aya manfaat, nu penting aya kahadean pikeun saarea. Timbalan. Teu sangka dunungan aing. Darek teu kitu kumaha manehna medang ngilu ancruk atuh. Ngarasakeun langsung teu ukur dina mangsa kampanye apluk-aplukan kaunggal kampung teh nya tapi pok pek prak pok ngomong pek pikiran prak di pigawe nya dasarna ge tinu handap heula tina jalma sangsara. Ayeuna mangsana geuning jadi pamimpin teh geuning beueuh we bangga. Paingan sahabat Nabi oge dijadikeun pamimpin disebutna ge musibah. Geuning horeng simana horeng sok loba jelema anu hayang-hayang jadi pamimpin mana kitu ge ku aya hayang-hayangan oge aya udang di balik batu. Timbalan diestokeun geura. Tah. Oge kaula menang data yen ayeuna Covid rek naik deui. Covid rek naik deui, Covid ABC lain eta mah kopi atuh sia. Covid penyakit Covid rek naik deui. Da meureun kamari longgar tah wayahna sok ti ayeuna geura taki-taki ti kiwari kotek tak ti ayeuna bisi ieu mah da teu bisa dicageurkeun lintang ku imunitas anu alus. Jaga imun. Nu matak pake imunitas boh ngadahar vitamin, boh makan bergizi, olahraga, katambah protokol kesehatan dipakai omat cuci tangan jeung sajabana. Timbalan diestokeun geura, diestokeun Gusti. Kitu. Deui jabati eta, dau. Kula salaku raja Narpati di negeri da kaula teh meureun mualana jadi raja. Timbalan setiap makhluk pasti kena kupati da hirup teh kakungkung kupati teu apa di mangsa mun datang sok rajeun ngadodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peuting teu ala awewe teu lalaki teu kolot teu budak ya. Kadang-kadang kaula melang di mana kaula mulang ka alam kalanggengan. Nyata kamelang kaula teh kaula rumasya yen kaula mah hiji bangsa siluman. Bangsa rasaksi anu loba tunggul di parut, anu loba hirup catang teh di rumpa. Dau laras. Hirup teu akur jeung batur da sidih kaula teh era sorangan da kaula teh ngarumasakeun diri wujud diu awak buta diri terahing rasaksi. Timbalan. Malah lamun dibandingkeun jeung manusia cenah cekat terangan. Manusia mah dijieuna ge dicitakna teh tina 4 unsur. Hiji seuneu, 2 angin, 3 cai, 4 bumi. Talamun siluman atawa iblis seperti urang diciptakeun teh ukur tina seuneu. Lamun ngudak kana kamuliaan manusia urang teh kudu kana 75% deui. Timbalan. Tah. Nu mata kaula teh hayang nyorang kana sampurnaan hirup. Anu kasampurnaan hirup teh kaula teh hayang boga-boga buru-buru boga turunan ti manusia.
Maksana kumaha di kaula teh hayang kawin ieu teh. Waduh. Ya boga generasi penerus. Walah. Dunungan palai garwaan ngerat. Waduh. De garwaan, hayang garwaan. Bosan kalengohan wae. Kaula teh meureun apa? Pamajikan kaula teh geuning abongkena siluman. Kabeh timimiti siluman orai, siluman bangkong, siluman kilinci, siluman monyet jeung siluman-siluman nu lain. Siluman cau. Pamajikan aing kabehanana lintas siluman. Aya meureun pamajikan nepi ka 50 na aing. Timbalan. Sesangkleng. Ngan nya kitu. Abongkena hirup kumaha inung bapa da sidik meureun teureuk kuat siluman hungku kabehanana. Anak oge kitu we aing teh. Sokomo bari jeung siluman silemin da boga rasa anak raja tadina. Boga rasa kebal ku hukum atuh anak aing teh anu nyenyekek botol wae aya. Sangkilang dicare ku aing teh. Dicare teh ku aing montong nyekek botol wae sia. Dicepret ku aing. Dikitukeun teh kelakah nawaran eudeuh beh cenah. Kitu. Atuh aing teh ngahargaan anu jadi anak atuh babarengan mabok bersama. Mabok di keluarga. Kagoda ku anak. Nya. Acan deui anu judi. Boga budak teh. Judi togel Sydney pajarkeun teh cenah indekna teh genep we ayeuna teh. Nya. Bunga peuting deui anu main ludo wae bari tumpangan aya anak kaula. Timbalan. Anu main slot wae aya. Anu sok ngilu kana karaoke osok mineng. Pusing kana otak kaula da sidik kaula mah renyek anya anakna. Geuning si horeng si mana horeng hirup teh tong loba teuing anak di. Kabuktian teh ku ayeuna ku kaula anak geus loba anak teu bisa ngagerohna, teu bisa ngadidik lahir batina anu tungtungna teh dosa teh kolotna kene. Atuh layang we anak jadi tu di dieu. Timbalan. Da tuang putra mah seueur pisan. Rek teu loba kumaha atuh aing mah. Kawin ka siluman kutu atuh sekali anakan 1000. Oh, pasti atuh. Leres. Wah, eta di karaton sokomo keur dahar nepi ka ngemprak. Make naon daun cau. Leuheung keur dahar mah eta lamun keur BAB. Kabayang ku sia leres. Ngan untungna ku ayeuna BAB aya loba teuing mah geuning ti digunukeun teh jadi pupuk jadi gemuk. Dijualan teh lumayan aing teh boga penghasilan tambahan pan katelah aing jadi haji waduk. Aya mangpaatna. Timbalan garas mesti. Tuh geuning si horeng teh aya hikmahna nya. Dau kitu. Kaula tadi geus nyarita yen kaula teh meureun moalana hirup teh. Hayang muda kana kasampurnaan makhluk kaula pati-pati paeh oge hayang ngasaan heula boga budak di awewe. Di manusia. Di mana? Wuduk aya di Ratu Gagah aya di Mena. Istri ti menik wanoja di mana Gusti Prabu? Eun ku abdi dipanglamarkeun heran. Pilih bade urang Cijengkol, Embung. Bau jengkol. Moal eta mah Gusti. Atawa urang areng teu hayang. Urang Boska mu, urang Cipaku mumul, urang Cidadap teu hayang, atanapi urang Ledeng teu hayang, urang Boska mung, urang Cipadung teu hayang. Ai maneh apa daerah dieu? Nya apal atuh. Nah, apaan aya tulisanana di handap? Tungku deh maca geus edan deh nya. Gitu.
pati-pati kula kawin ke bangsa manusia lain kurang deket-deket dia. Tapi kurang luar negeri. Luar daerah. Oh, hayang kaneng bule gini. Hayang kabule. Hayang ka non. Nya hayang kasih non. Kasaha ka orang mana? Beja pabeja-beja tinu sajengka jadi sadepa aya istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Urang negara Mandura Harja. Urang negara Mandura Harja. Leres. Hiji putri putra raja Prabu Kunti Boja anu katelah Dewi Kunti Ngalibrata. Wah. Eta teh gelis. Geuning ngaranna ke Kunti Gusti. Deui aya eta mah nu penting mah da geulis. Nya geulis pisan. Ku kagelisanana ieu putri anu temahna loba raja-raja anu ngalamar ka eta nagara. Rebutan. Seueur anu ngalamar ka eta nagara. Bener. Jadi rebutan. Wah. Sigana geulis pisan ieu. Pasti batak Nya. gaya tuh. Geulis mana jeung Nagita Slavina geulis ieu. Nagita mah teu pantos. Geulis mana jeung Selin Evangelista geulis ieu. Eta kunyaho nih. Marcel eta Mas Marcel. Aya jeung si Anin wah geulis ieu. Jeung Mimi Peri kumaha? Atuh jeung Mimi Peri mah sarua we jeung apel jeung karesek. Maha sia teh. Pokokna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu kaya nu ruban. Banding we jeung Ibu Hajat Ibu Ati Sopiani geulisna teh. Pasti ulah. Waduh. Geulis atuh kitu mah. Oh, atuh tang tos Gusti. Tah kitu. Nu mata kaula teh hayang boga tunan ka bangsa manusia ngan ieu ge manusia oge anu geulis anu sifatna bisa nurunkeun anak-anak anu manusia deui. Sangkan sugan we atuh boga anak manusia mah bisa kadidik, kaatik, kaasah pangabisana, Timbalan atau pamugi we Gusti, pamugi. Jadi ieu teh keur disayembara. Disayembara. Malah nu jadi jago sayembarana teh lanceukna ku anjeun anu kakasihna teh Bang Soda. Susu soda. Bang Soda. Oh, leres. Eta teh lanceuk panggedena cenah jago kongas eta teh. Waduh. Begitu mah. Upami dipercanten salira ka kaula anu bakal jadi patanana geusan ngalawan Bang Soda. Ulati. Pati-pati kaula menang jodoh ge hayang menang langsung sosoranganan menang hese capek kaula. Cenah masuk kenah menang sorangan teh. Atuh lagi sang sorangan mah geuna. Menang sorangan masuk ngeunah. Aing mah murukeun ni ka batur. Aing mah teu percaya deui numutkeun beja. Kumaha beja teh? Sabab aing mah sok kablejog wae unggal beja teh. Tong ingat dina beja aing mah. Komo bari jeung kayaan loba HP itu ieu eta dina Facebook aing mah. Kumaha kulana Facebook tah? Anu ngaheureuyan ka aing aya awewe geulis. Nya dina Facebook teh ngaranna teh anak yang selalu tersakiti. Ya. Dina filterna dina geulisna kawanti-wanti endah kabina-bina ka tipu aing pisan. Nepi ka itu ieu DM-an jeung sajabana aing geus panggih si Ajik teh sugan teh moal teh jiga cau Ambon. Gote. Ya. Nu matak ieu mah aing mah mung ceuk beja kahiji mung ceuk dititah ku batur tapi hayang menang langsung tina hese capek susah payah kaula. Nah, atuh salira teh Gusti. Ceuk kaula teh mah weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak atuh manglebarkeun pangkat salira kedah miang cengkar ka negara Mandura Harja. Terus sawios kaula, pati-pati menang ge kaula hayang menang sorangan. Tah ku kituna wayana maneh duaan cicing di ieu nagara wayana wakilan kaula salaku raja saheulaan satacan kaula
hasil mawa eta Dewi Kunti Nalibrata. Waduh geuning Kang Gusti Prabu teh bade miang nyalira. Aduh Gusti nyer-nyer teuing pimelangeun Gusti. Kumaha atuh rahaya upami dikantunkeun salira lir ibarat anak hayam we ditinggalkeun ku indungna ciak deui. Percaya ka maneh ulah leutik hate maneh geus legok tapak genteng kadek geus pinuh ku pengalaman turta loba pendidikan anu geus larap ka dari anjeun sok praktekkeun ti ayeuna. Kalau mah keukeuh diniatan ti anak keneh hayang indit ngajorak kana kara Mandura Harja. Keur mah eukeur hayang ngasaan kumaha cenah bejana jago eta anu ngaran Bang Sodate. Saya atuh kitu sarana bade rahatnya. Wah, moal diisu getokeun ayeuna meungpeung isu-isu keneh. Hah? Ame sore ke geus nepi. Meh nyase. Nya atuh nanging hapuntenna Gusti naon? Pikeun kaselamatan salira di jalan mah atuh nyandak we. Abdi bade nyiapkeun sajumlah pasukan tamtama pikeun ngapi. Bener bawa oge bawa gotongan emas picis inten cumanten yang pamahugi si nyai bisi ongkoh daftar di dituna oge. Heh? Timbalan tiraha kitu saya marana cenah mah geus 8 poe ieu teh saya marana teh 408 dinten. Nya meureun di dieu ka itu mah meureun kana 10 2 poean meureun ini teh. Ya mudah-mudahan ayah keneh lolongkrang kaula bisa ngiluan. Mudah-mudahan kira. Saya tuh kaula sareng Kip Adi bade nyiapkeun pasukan oge ka peryogaan salira pikeun lumampah ka negara Mandura Harja. Heuh sok. Jung lumaku bralumampah doana ti sareati tangtos didoakeun Gusti mugia we. Sapa menurut luran sapa nejati nekana cita-cita sing hasil ngapoyong Putri Dewi Kunti Nalibrata. Mudah-mudahan. Permios sekolah lumampa pra luka ini raya lumunur wiwiti milayang rana konur setengahing pangkon nalendra Gusti naon senopati muni asa nyapekeun diri nyalira atuh salira teh geus kaula dinati kae wayahna maneh jadi wakil raja saheula anan sipatih jadi raja di negara sae mangga baju dinas bawa dibawa aya di rorompong jik wayana bawa ke mana saya atuh mangga mabdi ge karesan ditetos lami da can wangsul bade nyandak ngabantun baju dinas ka itu katambah-tambah halodo tarik teh itu kekembangan teh da can dicebor bade wangsul ka teh bade nyebor kekembangan sakantenan we bade nyebor pun bojo asli sia pek teuing urusan maneh beuna ge make ngomong keun kitu. Naon sih teh ngabibitaing henteu ngaran. Dume aing jauh ti pamajikan sia mah. Henteu jigi-jigi ini sae. Nigara we babar. Mudah-mudahan Nyai Kunti Nalibrata tiasa kaboyong kaula. Mudah-mudahan atuh. Cenah bejana geulis eta awewe teh. Pasti matak diperebutkeun oge geulis atuh.
jeung deui eta teh lembur manusia nah bakal narima kitu bangsa jin seperti aing ini. Duka atau pemikitu kulan? Ayangnya oe geletuk batuna gejebur caina. Saheulaanan Gusti Prabu Mia. Leres. Kaulah jadi raja sementara kanca. Padahal mah kaulah ge wanieun kanca. Nah, nyer-nyer pimelangan dudungan teh. Ai teu kitu da kahayang. Hei pasukan sajumlah kot putahang kot putahang. Minta supaya kumpul sarea. Mangga. Ngahaturkeun sembah pangebaktos. Heuk diterima. Hayang naon Gusti? Calukan batur-batur cenah kumpul ka dieu. Da sae mangga. Ai sia buuk kunaon kitu cawig-wig. Dijengut ku pun bojo. Naon aduh kapanggih WA anjing nu ngora. Ai sia. Tak cing apik ari ngeunahan. Keun bae normal kusinya lain normal-normal teh ajenan awewe teh. Sumuhun eta ge dihargaan ku abdi. Abdi ge sadayana ge ngahormat ka kaum istri. Matak carana ngahormat ku abdi dikawin sadayana ku abdi. Aduh, Eta mah kahayang sia teh. Calukan batu-batu ka dieu sae mah. Punten ka pengkaran pe. Batur-batur selembur waraya sadesa pamilih sakumpul eta aweuhan nepi ka kitu nya dak aweuhan kaki beunang atuh. Yap ka dieu euy dunungan geus kumpul bejana aya proyek cenah. Nya, dah mudah-mudahan nepi batin gede. Rek kunaon mah hayang buru-buru meuli motor NMAX. Naon saperti motor kitu resep. Resep aing mah. Kana mobil resep teh. Kana mobil Ya. resep. Mobil naon ngaranna? Amun mobil aing hayang meuli Grand Max. Nya, Bener. kitu tah. Komo lamun keur geuring mah aing Naon? sok meuli teh Paramik. Dah eta ditungtungna. Resep kartungtungna. Nya resep tertulungna. Da sami mengenai pangitan selera kayak kitu meureun nya. Ya sami eta. Nah berkitu resep Duka teuing kata. deui nya. Aya kawin lagi. Anehnya tak. Aya kawin lagi. Diterima. Aya naon dunungan saya. Aisyah nepi ka pleya-pleye gitu. Atuh sawios kumaha abdi bae. Ih, dunungan nepi ka tambah gagah. Abdi mah dunungan saketik teh seterak. Upami dibuka rupina mah badanna teh moal teh roti sobek. Pas samik naon. Ih, si Aji. Berat di mana-mana tuh. Roti bergelombang. Padahal itu keur budak nama ngaran teh si Hendy ieu. Jadi Hendy. Heeh. Dari gede ke si Hendy. Beungeut. Kita baheula mah keur budakna mah bodas juga aci bodasna ge. Nya. Bagal lingi-lingi. Pelan. Lingi siap mangga. Gening ieu teh AA. Damang A. Weuh Asia. Ieu meni sia ka abdi. Neneng gitu. Ya, ini. Naon ai AA. Sia teh cing ngalipak meuni. Naon? Maneh teh lalaki. Banyak lalaki disebut neneng. Masa lalu. Naon masa lalu? Nya eta masa lalu.
Masa lalu biarlah berlalu, kita menyongsong masa depan. Yang lalu mah biarin aja, Ya. Tong kitu sia teh. Ngewa. Hah? Muni kitu. Kumaha aat geus gaduh ka Bogo? Heuh nya ta acan. Sami atuh jeung abdi. Beli teuing aji. Muni kitu ka abdi teh. Nada aya kater si Aji di Henny, cina Henny. Henny mah jago nyanyi, masaknya, elektron jago, nari, gitu. Dengekeun kumaha ari lalaki jodohna teh ka awewe. Awewe jodohna ka lalaki. Urang lalaki, mana lalaki teu meunang disebutna teh LGBT. LGBT teh teng bujur totos. Henny gitu pisan. Jika jadi ya. Jadi sekolahnya belakangan dong. Gusti nu agung ai dipengker sia ieu punuk nepi ka uy meuni resep hayangnya bak teh abdi teh abdi teh teu kenging sanes murim atuh murimkeun abdina gaji kemana we karep si goreng patut Gusti nu agung ieu punuk seterak kieu Gusti resep jiga tangtungan saperti kieu teh meni bergairah Gusti ya Allah. Amit tekering itu asyah ngewa aing gede serem ngedengeun ge. Nya tinggal itu Henny dipikok bleaching dong. Bleaching. Nya rek di bleaching rek di dugulan kumaha sia we bubuk sia. Meni marah-marah. Nya meni marah-marah ama ih. Jangan gitu deng ka etong. Geus lirik dah. Ngaturkeun sembah pangabaktos. Ya diterima. Aya naon ieu teh? Kelanan. Uluh, eta hulu segede gitu. Oh, bergairah Gusti. Lo ngaderit naon sih? Ya Allah, eta bobogaan segede gitu. Bobogaan naon eta hulu? Eta huluna kakuat berurat. Nepi ka berurat gitu ya Allah. Moal tahan lama nu kitu Gusti. Pikiran anak. Tau ngomong kemana karab bisa jadi orang, bisa jadi jorang. Cemburu. Si Aji kemana we otak nanti? Pikiran anak saya. Kunaon si teh hulu teh? Salah ngurut. Salah ngurut kumaha? Nah makanya jadi salah ngurut. Misalah tadi nama. Misalah dina sirah. Luy minyak itu ieu Terus mana? Pisin teh minyak teh da warna hideung diurutkeunna atuh ngagedean efek naon minyak lintah Papua sia anjing ampun Gusti nu agung moal teu peureus mimiti jeung nu kitu mah ya tong ka mana karep bae sia da cemburu anjing mantap Gusti. Oh, naon sia nempo-nempo jeung pokona mah aya. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkeun iman abdi ya Allah. Imajinasina leuwih sia. Parah sia parah.
tenang atuh ada moal dua hati neng mah heureuy. Duit teuing mah sia we eta mah. Beda kita sudi beri ka sia. Heeh. Nah, sia tuh. Aduh, aliran rupinanya. Pacar ke aliran najis. Buku mata anak Ya Haji, pajarkeun teh aliran cenah. Sidik panonna katulupan ku kopea. Rokor. Mana we karep na kumaha rarasanan dina huluna teh. Tah aya nu ngomong. Di mana maneh? Bukakeun atuh. Hareupeun maneh. Ning teu kadeuleu. Kopea atuh bukakeun keur sok. Oh iya geuning. Saha maneh? Babaturan maneh, babaturan maneh. Lain nepi ka parorek ieu mah teh PLN can ieu mah teh. Can mayar tok listrik, lain masa can mayar. Eta panon sia katupan kopea Jumanta. Panon sia katupan kopea. Panon saha? Panon maneh. Buka atuh sok. Weh. Damang. Maju, ulah, baraya, cagerur. Maju, bola, aya naon urang. Dicalukan perundungan tuh. Dicalukan perundungan. Mana tuh, tuangan maneh? La ilaha illallah. Damang. Maju. Aya naon perundungan? Dikla. Lan, diukla. Saya. Sugan teh aliran heueuh. Mana lainna engke lanan sia diukla, diukla siana. Darang heula atuh saja mah. Bisi aya naon bijakeun ka abdinya? Di mana abdi carikna? Tuh di tukang. Wah jauh teuing. Moal kadenge ku abdi mun pasamuan, di hareup. Dihareup. Era dihareup mah panghareupeuna teuing era. Dihareup teuing era. Dieu kan sajing atuh. Lu Naon? poek. Poek mah saking ngemperaina pada gede poek. Alah, aing mah aliran deui dulu. Lain aliran atuh. Ya Haji, kumaha rarasanan. Teuing teu kan rarasaan. Eta panon sia katupan kopea, panon sia katupan kopea. Weh, damang. Maju, lo ilah baraya. Cala kelur. Wah, beres. Aya naon? Sek dunungan ka dieu. Di mana tuh tuangan maneh? La ilaha illallah. Damang. Maju. Aya naon? Dikla. Diuk aja. Lah, paroek deui. Aliran deui wae. Aliran Gusti nu agung. Haji teh. Di mana ya hese ieu? Ai si eta kumaha otakna. Kopea bukakeun atuh kayaknya. Buka deui kopea. Weh, damang. Wah, aya gelap. Aya geludug ieu. Naon keur Parawek deui. Kopea Pusing dada. Kopea nu buka. Ubah damang kesal dek noge. Ya pasti atuh. Weh, sakali damang gaplok wae. Meni galak. Galak saya teh mah. Diuk sini, siap. Rek di hareupeun batu. Alah. Poek deui, masih awe anjing ah. Oke, ketemu teu boga rasa. Rek jas lu. Sabar Jangan marah-marah pokokna mah. Neng bakal menyemangati Amit. Aisyah teh bobogohan jeung dihareup. Bobogohan jeung dihareup nembe PDKT. Atuh beli abdi jeung abdi hayu mangga amit sia. Keur mah kitu murahan ongkos jajing sia. Naon Henteu.
Cemburu dinya. Henteu aji, henteu kitu. Jujur atuh kan nih. Sudi aji gandeng ah. Galak. Bobogohan pas saya terus tuh. Resep abi menjenguk galaki teh. Nya Agresif. agresif jelema. Aya eta syara nu ngomong nu mana eta? Gandeng. Keun bae dibuka kopi teh sudi ulah. Kopea bukan. Hoream aing nemu damang-damangna moal. Moal ieu nama moal. Sabuka tuh. Yo. Bukakeun kopeana. Weh, dudungan damang. Aing udah anjing sakit. Kageleuheun siapa kitu. Ngahatur ke si mah pangapatos belas. Iya sia. Gerog ka gitu. Aya naon ini? Aya ha tepikeun we. Ngeunaan. Kungkelanan si teh. Situa teh eta. Nah, dia nu amak-amakan si ada teh. Tuh si itu tuh. Iya mah tentang Adatna. Naon wae kapriyogan dunungan sok bejakeun ka abdi. Nya. Di komunitas UHA. Unggal hajat aya. Hansip. Adang. Ramadi. Iya. Nanti bawa drum. Saha-saha anu ngaganggu katentreman makara bejakeun ka nandang. Wadih. Orang bedilna. Saudara bedina. Eta saudara bedina nepi ka kasilep ku saudara manehna. Tadi kene. Mai, we. Gusti nu agung ya Allah meni gagah. Duh. Oh iya suaranya bikin menggoda. Suaranya menggelegar. Mantap. Kajeng eta anjing mung abi mah moal mido hate keur aawe hate abi mah. Anjing pusing Diuk dan kabarana. Nahan nepi ka mun senjata acan. Aya aing nepi ka kieu. Eta surang jelenging naon? Buka tuh kopiah gitu. Buka kopiah. Cikan. Weh, damang. Gane anjing. Mun amak-amakan duduk deui balik. Gitu beli nutupan sorangan kayaknya. Aya paku yang naon, yang makuan kopiah abdi. Ulah si anjing Diuk. Ran. Diuk siap. Siap. Diuk. Pokoknya mah bejakeun abdi. Naon? Ngeganggu kana hati dunungan. Hah? Di kumaha? Wadih, boy. Suara bedilna. Saudara bedina. Kumaha si teh saudara bedina nepi ka leuleus rempoy gitu. Entoy saudara bedilna. Heeh.